Kumaha? Cucu itu si Emeh ka mana? Geus gaya kitu. Men, gerak. Aya pi obrolin. Kumaha? Ari tadi dahar jeung naon? Jeung goreng simat aya kitu kumaha? Lain rasa beuki geulis wae nih. Bisa wae. Ya, makana geran. Jadi awewe teh tong geulis-geulis teuing. Emangnya kumaha? Karunya kan bogoheun teu kesampean. Sirip. Cicing, kolot mah cicing lebih piluan. Ai, kolot piluan pisannya. Padahal mah cicing. Ya, kadira teh sakedeung ya, epe obrolin. Iya, usur ka warung ya sakedapnya. Oh, jeung atuh. Mun kade ulah sampai ka teu poho ka dieu nya. Heeh, ke kumangke we nya. Heeh. Lu bener kan sih tangguhan ka di dieu nya? Heeh. Ka dieu sia nya. Pak. Ieu sabaraha ieu? Ih, mana ieu ji pisan. Sabaraha? Boga beungeut Ramadan cing aing ge Harga jual pan urang mau can kawin. Sabaraha ieu paling? Eta 7.000-an sih. 7.000-an. Ya. Ngan mau ka bisa jadi ayeuna ya? Gampang. Pokona heula. Oh. Ya, aing ngaran ngedit beungeut kieu hese gitu lila. Oh, ke sore bisa ditang. Bisa sih ke sore. Oh, pokoknya kieu persyaratanna ya. Pokona lamun beungeut na anu bawaana geus alus pasti gampang. Ieu bingung urang berat. Jangkung we patokan sama orang. Geus we jangkung. Geus bisa. Nah, 7.000-an berarti ya. Kan yang bodasnya. Bodas penting bisa kita mah. Bu kayang jadi hideung. Hideung ke. Justru eta tapi kudu rada liwa. Rada sipitan si panonna teh. Pake meureun beureuh eunam sore. Pas sore bisa. Pas sore bisa. Siapa teh? Aing urek teh. Jangkel itu kembalianna. Geus, pokona mah kieu di bawa deui duit mah teh geus jadi karek copot ka dieu. Oh, siap tuh. Lain eta teh cuk aing si enak kudu kebobosan. Hari nempotina leumpang nama sigana encan wae. Aing ka siri aing budak kamu kan bisa kabogor. Leumpangna teh kita kasari gitu. Oh, mata nempol dina leumpang lagi cuk urang mah sana encan urang mata kieu wa cuk urang yang mata kopi ieu kat non foto teh maksud urang mah ambi jang kenang-kenangan jang si Emeh gitu. Oh, jadi bakulan teh maksudna dikirimkeun. Kadinya keun sugana ku si Emeh teh aya niat dia melet ka urang. Eta kenang si Emeh lah. Amal kieu. Ngora atuh. Kieu cu. Ayo urang mikirnya. Ya jadi ya. Geus engke. Kayaknya. Kieu cek urang ieu mah cek urang. Asa mending keneh. Non nyodorkeun duit saslina daripada ayeuna nyodorkeun foto anu geus menang ngalusan menang urang disodorkeun. Engke bila mana-mana panggih, bila mana panggih jeung si Emeh. Beungeut maneh seperti kieu. Sebenarnya tadi ngobrol di dinya di urang sebenarnya mah deg-degan eueuh wah. Si Emeh teh mata tadi nama konter dihidupkeun ka barudak tak kasih ku dieu bari dipanggikeun foto kenang-kenangan teh aing ka si Emeh jelema kitu. Da tadi ngobrol da aing mah deg-degan jeung si Emeh teh. Ieu bae ngarokok wa? Bae sok. Kenapa? Gitu. Oh gitu maksudna. Heeh. Ya itu kayak gitu mah sih teu jadi masalah sok kayak kurang pangeditkeun. Pokona urang teh nyahoan-naon lah. Kitu sabaraha lagi kurang dibayar, Pak. Siap. Sing ganteng, sing jangkung. Bukna hideung. Geus pokona patokan buk maneh jadi hideung. Heeh, patokan mah. Beungeut maneh jadi bodas. Mata sipit rada panjang gitu mata lain. jangkung. Siap. Neko-neko ayo mah kayang eta hungkul. Di
dijamin pokoknya eta jadi. Seperti gitu. Sore balik nyawa orangnya ka dia ya. Bisa stop. Ngarana kalaguan si Emeh itu milo diuk heuh, Pak. Atuh kali Ya. kecil di sana. Heeh. Nyawanya. Sok. Berarti engke mayarna sore. Sore. Oh, siap. Medan lepas jalma teh. Lalilah teuing ka mana teh nya? Ka warung teh. Lieur. Wanita nggak tahu akhlak. Gila, kemarin saya ngadaguan satu cicing itu. Gua si Emet itu tadi jauh mah tegeblusan pikirannya. Juga apa tuh ini kah kamana? Ka warung cenah ge. Wah, punya ke warung sudah. Ya, cenah ih. Ai. Udah gua korangan udah apa dah? Dasar awewe tebogasan hati nuraninya. Emang mah manehna pikir aing teh kan arok. Nu sangeunana ukur dibere janji tapi diingkari. Lieur. Dasar betina. Wah, balik lah. Jasmin, siapa? Bener-bener jika nggak gaduh jeung lauk kutang teh. Ari Kang Ucup naon ucup ambek-ambekan. Ya, Jasmin, apa itu sebenarnya hal yang paling membosankan dalam hidup itu adalah nungguan. Kan sakeuneu mah warung lagi. Hidup di mana? Sajam atuh sakedeung. Warungnya di Singapura benernya. Eta di warung Mang Aep ngantri, Kang. Lebaran ya? Lalajo, Kang. Atuh Kang ngaranna di warung mah balanja. Yuh, emang teh ngomong naon ka emang? Yo, Roro Jongrang, sebagai manusia anu diciptakan tanpa bahan pengawet jeung pemanis buatan, tadi nama orang ngajak ulin ka maneh, muter-muter alun-alun Ciamis. Ayo atuh, jiwa raga abi teh siap jadi diajak jalan-jalan mah. Jiwa raga, aduh, ayo kan enak mah geus sore, Sinta. Nyatukeun we geus sore oge, pan ami menikmati suasana malam ke di alun-alun. Yo, sebagai manusia, manusia yang diciptakan imutna teu eureun-eureun urang mah ngarasa risih. Risih naon ya, lamun penting-penting ka alun-alun Ciamis teh ngarasa paur urang mah. Paur kunaon Akang? Oh, diculik. Barina ge sanu erek nyulik Akang. Pahit Akang mah. Ibu-ibu, mama, tante-tante. Ieu, nyulikna ge mikir-mikir deui. Ya gitu kumaha? Tekor, marabana oge aya nyulik rahoana mah. Si Sarme. Sah, geus dewe ulina Ayeuna udah geus sore bari urang lapar aing balik heula ka imah. Ya atuh ending mah wis sakolanya. Heeh, nya ayeuna bari geus sore Ayo tuh urang anterkeun yuk. Tah moal teh kapang we Kang. Mapa? Olahraga gitu. Ya, ambil teh juga benteran hitut teh. Ini mah yang kada isuk sekolahnya. Balik sekolah. Anak gua gimana? Ayo nama tebuga pagawean euy, keur nganggur saya di imah we cing. Ayo mang ayeuna ka urang mana?
pakai hela. Hah? Pakai hela. Pakai hela. Gampang apa malah. Oh bisa di kasih mah. Babari mah. Babari mah nya. Tinggal trik. Heeh. Langsung. Pesen kopi mah. Juga pesen. Ya, duanya. Dua. Siap. Pesen dua. Mana aku beli? Mungkin diantarkan si mak. Lah, kopinya datang. Yuk, bang, carana yang menang gawe gampang kumanya. Nah, gampang beja kalau uang ke dikurang di daftar gue. Daftar di sana naon? Coba Tuh si Eme, kasih mana tuh si Eme? saya Pasti warung. akhirnya Pencang sangu. akhirnya Ya. ayo kita di daftar. Kenuyos bade uih nyelira we. Ayo ketemu. Sok. Kita hapen mau dibawa. Balik deh, sok. Gusti eta jelema rek ngaon deui itunya. Anda gua nu ngomong ye. Rek ngomong naon sih? Urang masuk bingung nembalan ge. Itu tuh tong buru-buru lembangan. Emangna di lantai bade nyarios Iya, naon? iya orang teh ngomong dina. Emangna hate di lantai kunaon? Jujur wae mah. Atuh orang teh bisa dibohongin. Heula maksudna dibohongan teh kumaha, Kang? Nah, hati orang teh itu asal buka rasa. Ente bisa diungkapkan ku bahasa. Emeh macan paham kana maksud Kang di lantai. Bisa kudu dibedakan orang teh bogoh. Nih, Ih, ari Kang Dilan pan emeh masa sakola keneh apa lagi? asal kalau mah lagi di alasan. Jangan halangan perasaan ke orang. Punten Kang, emeh mah bade fokus heula sakola. Sok wae dari sekolah mana ada. Akan boleh ngantesan. Bisa lulus. Emang mun tos lulus kumaha kitu Kang? Kira ngajarin hubungan. Emeh mah bade uih. Boleh jantan. Wios bila ngarapatin Kang Dilan. Iya, jangan tegan di siang di jalan. Wios Kang, wios sekedar dianterkeun. Bade uih we emeh mah. Ayo jangan tegan kadinya. Nyentuh satunya Kang, bade uih heula. Aduh, untuk kata di jalan. Nya, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mah teh teu goblok pikiran pisan. Jeung naha deui nya make jelema nu kitu nu ngungkapkeun perasaan ka urang teh.